Bios bapana molotot cek bapana nyaho ke mari cekek ti orok we ih bahasa akhlak sopan santun geus eueuh budak ka indung bapak loba kolot nyeri hate ayeuna bah larek kaliwatan indung bapak dodongkoan mah bah geser diukna ku larek kaliwat bisi kadupak anak urang gitu teh kaliwat ayeuna kitu teh indungna jajalan pura-pura teu neuleuh budak mah man seret bener kalanjak teh indung mah nyungsep anak juri jiwa eta bapak ngagoler di tengah imah di lengkahan budakna lucak siap buat julema ngeuikah kagok nicak beuheung bapana nek geus nicak beuheung bapana molotok ka bapana bokap sih bokap teu nyambung sia nya jeung teri datang induna ih nyokap datang nimina nyokep terus lakina ho nyakop loba kolot jadi hate ku wana ceng kasep bageur neng gelis dina hiji waktu anjeun neng bageur gelis ceng kasep dirizkian ku Allah jadi pengusaha sukses jadi pengusaha hebat maaf kumpulkeun harta anjeun sadunya buat mayar jasa indung jeung bapak moal kabayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin Al-Imamil Kamil fid dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Akhina billah, pengatur waktu, penata acara nu kuring kuring di hormat. Wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar jamaah Masjid Jami naon eta teh Talibul Misbah. Oh eta gini aya. Keluarga besar masyarakat Kampung Cigudang, Desa Koranji, Cadasari, Pandeglang, Banten. Hakikat izin Allah, wasilah sababiyah, ieu acara bisa terlaksana sabab aya proses nu dilewati ku para panitia. Naon proses nasib hiji aya perjuangan para panitia pikeun ngayakeun ieu acara. Nu kadua aya pengorbanan para panitia berikut para jamaah masyarakat Cigudang. Naon perjuangan dan nasib geus kebel ieu panitia nyerian tanggal. Eta perjuangan dihitung 1 tahun. Saub ti mulut kamari
wasilah si Om Hajaat anu nanda di tanggal anjeleman hayana ya. Mudah-mudahan sing sehat, amin. Eta perjuangan disusul ku pengorbanan. Naon pengorbanan anak Asep? Harta, tenaga, pikiran. Ieu dikorbankeun. Harta dikorbankeun. Aya tenda, aya panggung, aya kamera, aya sound system. Ieu harta. Naon dikorbankeun anak? Duit. Sabab ieu alat-alat lain nu panitia ieu. Nu batur. Bahkan jauh-jauh ieu sound system ti Iftek. Wes, masyaallah. Cilongok. Haji Maman Suraman. Anjeleman atuh datang ieu. Tadi nge-SMS, alhamdulillah. Dibayar make harta para jamaah para panitia. Disusul deui apa pengorbanan naon Asep tenaga. Para pemuda, bapak-bapak, para santri milu ngorbankeun tenaga, ibu-ibu ngorbankeun tenaga. Ngabebenah ieu tempat supaya nyaman anu halaladir. Ngaluarkeun tenaga. Termasuk ibu-ibu miluan masak. Ngagoreng kotok, nyieun sayur sop. Bejana bade can heuleuh aing nepi ka ayeuna. Tapi insyaallah aya bejana. Aya? Tak kitu supaya gede hate aing. Tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. Dan digdug panitia. Sieun jasa bubarok teu datang. Riut, padahal di kadu jeruk cenah. Di kadu jeruk teu datang saja bubarok. Jadi fitnah saja bubarok diondang teu datang. Pada anu awam mah kitu. Bisana mitnah we ka aing. Teu nyaho permasalahan anak jelema awam mah. Tapi kagorengan saja bubarok nyebar. Ya mun nyaho eta permasalahan anak pasti moal nyalahkeun saja bubarok moal. Gitu. Pasti nage nu geus ngaromongkeun aing, ngagosipkeun aing dosa sia. Kitu bae ditagih ku aing di akhirat sia. Sok bener, kecuali lamun ayeuna nyamperkeun ka aing, haji ampura. Geus ngagogoreng lagi kawari. Nah, kecuali sok rido aing. Awas sih. Bejana ibu-ibu tanu ngagogoreng aing. Ih, mun panggil cuetkeun ku aing bibirna sebut. Atuh heueuh. Teu nyaho naon-naon permasalahan nuju ngagogoreng saja bubarok di mana-mana. Jadi sebenarnya lain miskomunikasi eta mah loss komunikasi. Atuh daftarna kerjana aya kalender. Engke dikabaran ka geus aya kalender. Sabab bisa tahun ya kalender can aya. Minta nomor HP na, pugu teu boga HP. Atau aing ngahubungi ka saha. Dibere nomor SMS. Loba permasalahan anak, tapi nu jelas geus clear ayeuna. Insyaallah para panitia ka di Jeruk siap ngayakeun muludan dina taun hareup. Geus aya nomor kontakna ayeuna mah panitiana. Gitu. Ya kira bara atuh ka Cikampek main di SMS atuh ka aing gitulah. Ya paling ge 100 perak SMS. Ting 200 eta. Geus gitu pokona mah. Itu jadi lamun teu nyaho kana permasalahan, lamun teu tabayyun, teu neangan informasi penyeimbang bisa-bisa sok jadi fitnah. Tapi yakin kula insyaallah geus janji pikeun Banten kula moal ngacewakeun. Bahkan kula mah tilok narima 2 tempat. Sebenarnya mah yang Banten mah asa gugurubuan teu para rubuh. Nu kahiji digerebegeun, nu terakhir karunya coba. Acara geus beak kiai can datang-datang ai kori mengenaheun rajib 3 panggung nyana peuting ieu 4 5 rajib 5 panggung nepi ka subuh cair betul molor mah nama kori bae semangat saya dong kemarin jeung kula di Cikeusal jebol salon kusora manehanana bagian naik anjali itu genah eta salon. Astagfirullah. Penghancur salon. Asy-Syaikh Ar-Rajib Al-Badagi. Badag.
Duh ampun. Salila bulan mulud ya kan. Ya Allah. So panggung baju mahena di Tangerang, di Balaraja, di Pandeglang, di Serang, jeung manehna bae. Tapi untung alhamdulillah can pernah kejadian jeung mahena sapanggung patuker kardus can pernah. Sabab beda kardus ayeuna. Mudah-mudahan doakeun Syekh Rajid sing sehat, amin. Sing panjang umur. Bu. Iya panitia ngorbankeun pikiran geus dagdingdung 3 poe sampai meh geus SMS-an wae. Kaji ulah poe 3 poe deui, heeh. Isuk-isuk kaji rek ini jam sabarang ke? Jam saurah bebas. Pandria teh hulu panitia gitu-gitu. Geus Isa bieu karek naik mobil, suku karek naik sabelah. Kring. Panitia Cigudang. Kaji posisi di mana? Karhak naik cokor sabelah. Udah aku pengen kudu di video cokor aing. Yang bukti. Ya Allah. Kuring gak maklum. Tengah rasa kaganggu. Naon sababna? Resiko jadi panitia berat. Sabab muludan malain hajat pribadi, hajat masyarakat. Lamun berkaitan dengan masyarakat biasanya sok terehkeuna kana fitnah. Ya kan masyarakat teh kabagi dua, anu pro anu kontra ka panitia, bener. Ketika aya permasalahan dina eta acara, nu pro mangupahan ka panitia, sabar, tawakal, pasrahkeun bae ka Allah. Tapi anu kontra mah lain. Mahido bebeakan. Nyalahkeun bae ka panitia. Tak yang terpercaya saya jadi panitia tuh mayar deh Wisma galak mayar aya nu kitu di dia sia mitnah kabatur ulah kitu sia ieu muludan ulah mitnah yakin kula mah di dia mah eueuh nu ngaku kompak di dia mah alhamdulillah. Iya mungkin alhamdulillah, masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, sing saralap itu bapak-bapak. Wis eleh kaseret kubikannya. Emang di mana-mana pengajian, maaf, lain muji harapan ibu-ibu, paling kompak, paling semangat tuh ibu-ibu di mana-mana pengajian. Makanya sing panjang umur, lamun eueuh gerakan pengajian ibu-ibu rarasan pareum syiarna tolab ilmu, bener tuh. Atuh ibu-ibu mau capek isuk berang sore peuting ngaji terus sok sabulan mulud inget-inget ibu sabaraha kali hadir yang ngaji muludan sabaraha kali sering mana tinggus numpukna eta ilmu bahwa ku numpuk nu inget ijazah bahe di jalan nu inget teh eta we bayareun nu mulud kamar ge seragam encan lunas geus nyieun deui hasil muludan teh we ngumpul-ngumpul seragam semangat ibu-ibu teh bener bervariasi ngaji na mantak rame rutinan ibu-ibu mah aya arisan aya tabungan aya kiriditan kiai rek ngaji teh kabagian waktu eta we waktu dipake nagihan kreditan ya Allah mantak balik ngaji lain setor ilmu ka salaki setor bayareun mun lalaki mah jempling eueuh variasi pengajian lalaki mah suka naik kreditan kolor selempak bapak-bapak mah jempling bapak-bapak mah di pengajian tidak malolor panazum ke majelis bapak-bapak mah nelek-nelek tembok jeung tihang mana tempat anu ngeunah ngatur strategi nilepkeun hulu aya tihang we nempel tonggong ngeunah langsung tak timimiti pembukaan tapi kaberes doa kerek beus eta begitu hudangkeun ku baturanana geus beres ngaji aduh cepet banget ya atuh cepet da sia mah molor teh mimiti anu beunta mah ho jubur geus nyengsol ka tu nyengsol ka ieu diuk pegel meh nancep mantak begitu mah di akhirat dihijikeun jeung nu kerek deui di akhirat keun bae da sarena jelema nu ngaji menang ganjaran alhamdulillah. Tina pengorbanan harta tanaga pikiran dikumpulkan di hiji perkumpulan anu dingaranan eta bungkusan teh peringatan Maulid Nabi Muhammad ya teh kumpulan peringatan Maulid Nabi Muhammad
Nabi Muhammad. Eusina eta cangkang peringatan Maulid Nabi teh naon Asep? Eusina ieu pangajian, pangaosan. Disebut pengajian tina kalimat pengajian, naon hatina pengajian? Harga. Disebut teh ieu pangaosan tina kalimat pangaos, naon hatina pangaos? Harga. Cocok jeung janji Allah jeung Rasulna geus nyampaikeun sing sajal manu ngalengkahkeun sampean menuju majelis ilmu eta sarua jeung menuju pintu surga. Dosana dihampura menang rahmat jeung ridho Allah. Sing sajal manu ngalengkahkeun suku indit ka majelis taklim ngariung jeung para ulama para kiai menang ilmu, menang nasihat, menang doa, maka insyaallah balik nanti pengajian eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Amin amal. Amin semangat mantap henteu. Pengajian di gereun imah pura-pura teu nyaho. Aya nu kitu aya. Lalaki sia. Lain ibu-ibu, ieu mah lalaki nu hese. Ibu-ibu mah cukup lagi gampang pengajian paling semangat ibu-ibu. Isuk-isuk kayak rutinan mingguan datang ibu-ibu mah. Padahal nyaho di imah loba pagawean numpuk bener teu. Kumahaneun seuseheun rela ditinggalkeun ge nyeuseum mah balik ngaji aya nu kitu aya. Tah dengekeun Brodi Pepen. Pepen Pak. Hebatna ibu-ibu. Bahkan aya ibu-ibu ini ke pengajian mamawa seusehan. Nyeusuh kiai meureun. Mun bapak-bapak susah. Manta kula di Karawang ngayakeun pengajian telok ngondang bapak-bapak. Hook undangan. Disebarkeun 100 ka bapak-bapak datang 5an. Aki-aki kabeh. Obat molor nu hiji batuk. Menjadi mamagahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu tengah undangan. Ibu-ibu mah cukup 2 undangan ka 2 kampung nu datang 2000. Hebatna ibu-ibu tah. Ngan olok tejo. Eta resikona ibu-ibu teh. Teu gok ngasongkeun ka daharan. Teu ngitung menit detik ge beak. Atuh cau kalak diasongkeun jeung piring-piringna leungit. Dihakan. Lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet. Tuh deuleu di jero imah dieu. Jero cau aya. Kada dieu bapak-bapak. Luak liuk modus eta teh. Neuleuh batur meleng. Batur meleng cau leungit hiji. Di kantongan ku bapak-bapak. Sok teu percaya kodok na kantong calana bapak-bapak. Pasti aya cau. Cauna teh menang mesek. Cau raja. Raja bulu. Cicing-cicing ini tong milu nyengir kos ngarti bae cicing. Saya hebat ibu-ibu. Paling kompak di mana-mana ibu-ibu mentak sing panjang umur Bu. Amin. Jujur Pak, ulah mau coba-coba ngaledek ngahina ka ibu-ibu. Cicing bapak-bapak dengekeun yeuh. Naon sababna? Jujur sadar urang di Indonesia teh hirup numpang di ibu-ibu. Urang di Indonesia hirup numpang di ibu-ibu. Naon sababna? Ieu nu dicicingan ku urang Indonesia lain nu bapak-bapak, nu ibu-ibu. Ya iyalah, buktina Indonesia disebutna ibu pertiwi. Berarti nu ibu-ibu lain abah pertiwi. Oh, ti dituna. Bener? Jakarta nu ibu-ibu, ibu kota. Lain bapak kota. Tuh hebatna ibu-ibu, bener teh? Nepi ka dina badan beak ku ibu-ibu, urang mah pap kabagean. Aya indung suku tuh, indung. Lain bapak suku. Bitis, ibi, lain mangtis. Bujur ibu, biwir ibi, mata ma, awewe kabeh. Buuk ibu, ceuli eceu. Nepi ka nyelap dina mata naon? Cileuh. Eta si eci. Lalakina engko berarti lalaki aya korong. Aing kebagian korong hiji. Alhamdulillah ning Nadia Sumping. Tetep ka dia ningali ka dia. Look at me, look at me, look at me. Alhamdulillah. Sok pasien jalan supaya tetep itu. Supaya tetep itu. Maka
para panitia disambut baik, terutama ya ibu-ibu tuh, ibu-ibu panitia, ibu-ibu nah coba dibantu. Bagian tamu istri, ibu-ibu siap gitu. Ayah panitia ibu-ibu nah ya neng, hah? Atuh kabeh kaditu, atuh kaditu. Tinggalkan aing di dia. Aing balik jalan buri ke ditu. Nah, terus di kadinya. Jalana dibuka punten jalan. Ulah dihambat. Awas, jubur ceng. Mahal eueuh bengkelna. Di mana Kak ulah jauh teh? Istirahatna di dia. Atunya ulah jauh teh eta 14 kali tebak. Lungsurkeun heula mohon. Eta maju bae. Oh lain ya mah lain. Lain berarti mah lain. Oh. Kumaha panitia teh? Oh, aing jadi katipu. Di panitia tak tersigap atuh tanya atuh. Oh itu dari yuk atuh itu. Asrokol manggil tadi asyik itu. Nopi yuk, ya, yuk. Lain berenang tadi. Artinya panitia tadi. Colok calipu musyawarah nanti di itu atuh yuk. Itu karinya kehalangan itu nyiaran begitu aing teh kapan. Ih. Duh, aing aya wae omongan itu. Lain beunang. Lamun laras ieu. Pami laras susul ku panitia ka ditu. Tapi kan jauh teuing geureuna di ditu. Bener Kak ieu Kak? Hah? Atuh jauh teuing lupa. Cuman jadi aing nongesang aing dong panitia wae aing. Pan aing teh keur ceramah ieu teh. Hei, hadirin hadirat rahimakumullah. Cuman jadi aing nongatur. Kakalah aing mau balik jadi panitia langsung aja. Tas, gupingkeun. Insyaallah dugi ka dia keneng Nadia. Tuh pokok aing nepi ka mana? Ya Allah, tah kitu. Beak ku ibu-ibu nepi ka kadaharan ge beak ku ibu-ibu. Bakso, mbak. Lain maso. Bakmi, mbak. Mie ayam, umi. Lalaki aya lalaki hiji, papais. Bapak-bapak kabagian aya hiji. Guys, mudah-mudahan di segala rupa pengorbanan para panitia baik harta, tenaga, pikiran, singgian tabungan amal soleh. Rizkina, usahana, ekonomina, tanina, dagangna, urang dia karyawanna, khusus urang si gudang, mudah-mudahan sing leuwih diberkahkan ku Allah jang bekal ibadah. Amin. Anak turunana sing saroleh solehah. Khusus kemara santren doakeun sing ngarasil ilmu anu manfaat. Sing jadi di ulama-ulama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Para ulama, para kiai, guru-guru urang sadayana urang doakeun sing panjang umurna. Jadi paparinan sehat walafiat, berkah ilmu, berkah rizkina. Amin ya Allah ya Rabbal. Khusus para qori, mudah-mudahan ieu 5 qori alhamdulillah. Ya, terakhir ieu peserta terakhir. Ustazah Hajjah Nadia Hawasi, insyaallah anjeunna bakal ngaluarkeun suara emas nangge. Golongan emas dah. Wilujeng ngaji alhamdulillah. Ya saya istirahat mah lajenkeun ka dieu. Coba eta dibuka jalan eta salon gotong alunggeuna ka ditu. Atuh ngahalangan dah. Nah, dah atuh tenang bablak ka ditu jauh teuing. Oh, siap. Sok aya. Sok eta we biar batu. Neng istirahat lah neng.
kecil kadieu nulun kadieu nah ngomong jeung sahat emang enak dikacangin awas tak gitu baturan kayak gitu sosok ngabri kabeh Mama tahan salon Bu aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nusa migusin kuring DP hormat urang doakeun mudah-mudahan para pemimpin urang sing amanah sing saroleh amin amin ya Allah ya Rabbal. Siapa sih yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi Muhammad SAW diutus ku Allah nyanak misi tisaha tugas di Allah. Dina salah satu hadisna Rasulullah mengingatkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa innama bu'istu liutammima masalihal amal. Diutus na Rasulullah teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Oke diutus na Nabi pikeun ngabereskeun amal. Dina kalimat masoleh sebagian ulama nafsirkan bahwa kalimat masoleh kabagi sababara tugas Kangjeng Nabi diutus ku Allah kalam dunia. Hiji tugas Nabi li islahil aqidah pikeun ngabereskeun aqidah pikeun ngabereskeun keyakinan keimanan. Ya penting pelajaran nuka hiji. Bahkan ningali kayaan zaman ayeuna nu disebut zaman era goblogisasi ayeuna. Lain globalisasi, era goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini, loba budak-budak geus gara roblog ka indung bapa, loba indung bapa geus mulai nyeri hate ku anak-anakna. Bener teu? Zaman era goblogisasi ayeuna, loba murid geus nyerikeun hate guruna, loba guru nyeri hate ku muridna. Bener? Akhlak geus ala lajur zaman ayeuna. Kasaksian berita-berita di TV, Masya Allah. Budak SD kelas genep geus berani membunuh. Bener? Tingali kaya di zaman gara-gara naon bobrok ajur keimanan jeung akidahna eta. Sabab geus loba kolot ngalalawarakeun anak-anakna zaman ayeuna. Sok ayo ek nanya kula, Bu, Pak, hayang boga budak saroleh hayang boga budak saroleh diwauhkeun kana agama Islam? Diwauhkeun teu kana agama Islam? Euy sanu ngawauhkeun anak indung bapana apa kiai? Indung bapana hebat orang dia, Masya Allah. Berarti gede tanggung jawab ieu panit bab indung jeung bapana jadi parkir deh baik ya. Sok Bu ulah nyedek tingkat tengah jalan. Sok makan. Oh ya, Syekh Rajid. Bade weh. Syekh Rajid. Bade mentuk. Balik geus hasil. Ayo masih kena ngesa usaha. Saya hati-hati saya. Atuh dicium ku Syekh Rajid pipi aing atuh. Bu calik deui. Mudah-mudahan sing panjang umur amin. Hayang boga budak soleh hayang. Syaratna hayang boga budak soleh indung bapana kudu soleh ti heula. Heuh. Syaratna hayang boga budak soleh indung bapana kudu soleh. Budak mah doang kacang, ai kacang kumaha tuturus nangtung kacang milu nangtung tuturus dengdek kacang dengdek tuturus lamu yupuk kacang ngalayah. Lamun hayang budak soleh tuturusan ku bapakna sabab bapak nu boga tuturus. Budak doang kacang tuturusna saha? Bapakna sabab bapak nu boga tuturus. Nu boga kebon kacang ibuna. Berarti kebagian tugas kabeh. Tugas bapak ngalalempeng tuturus. Tugas ibu ngebersihan kebon kacang. Ulah barala teh.
operasi bersih 6 bulan sekali. Keren. Ya Allah ya Rabbana. Hayang boga budak soleh, indung bapana kudu soleh tihel. Jeng ngaji, jeng sholat, lain sekadar nitah, tapi bapakna mampu jadi contoh. Meme maghrib, jeng, samping mana? Iya bah, papayahna, iya bajuna, lu bersih. Kemana bah? Ke masjid. Sholat naon bah? Maghrib. Sore kene bah, ti ayeuna jeung abah berangkat ayu. Eta tuturus ngaranna. Nyai ngaji. Pre mah di pagi ayeuna, di pagi ai pre, di imah teh pre. Mana sajadah? Di kamar mukena, di kamar Quran, di kamar siapkeun di tengah imah. Urang salat berjamaah jeung mak jadi imam, nyai jadi makmum. Beres salat maghrib, urang ngaji Quran nepi ka isya. Bagus ibu gitu ke anak? Jawab. Ibu gitu tuh. Eta masalahnya. Karena alus nyaho dipigawe henteu. Bagus. Gitu tuh, henteu. Hayang boga anak soleh teh hayang. Rek kumaha soleh budak bapana teh bisa nyontohan di tahunggul pinter salat ka masjid. Barudak geus ka masjid, ai bapana teh indit-indit. Mulai turun wibawa bapakna hareupeun anak, mulai anak wani ngalawan ka bapak, bari nunjuk eta si anak, bapak ge tilok ka masjid. Cek bapana, oh nya. Namanya sadar si goblok kita. Indungna molotok ka anakna nyai ngaji, tapi indungna teu indit ngaji. Malah indungna sibuk nyenyekel remote. Nungguan si Andi. Bener? Loba nu kitu. Hayang boga budak soleh, indung bapana kudu soleh tiheu. Bereskeun akidah baru dak teh ayeuna. Hati-hati, maaf ibu bapak, jurig ngiliwuri setan milu mija, mamake pakaian Islam, ngaku-ngaku Islam, geus asup ka lemur-lemur umat Islam. Hati-hati, eta jeroanana jalma rampog-rampog iman rek ngancurkeun akidah. Maaf, ku ayeuna muludan kieu, urang mah masih kene beuki sing istiqomah amin. Aya keneh jelema nu teresep kana muludan, bener? Muludan diharam-haramkeun, bid'ah lah, dolalah, sesat. Ceuk ulah kieu, lamun sia teu beuki kana mulut, diam saja. Tolong mampu menghargai perbedaan, betul? Anda senang muludan syukur, nggak senang diem. Urang nu beuki muludan tilok ngahina kanu teu beuki, tapi kadang-kadang nu teu beuki ngahinaan wae kanu beuki. Ayeuna aya ceramah anyar kana YouTube untuk salah geus nyebar. Ngahina muludan, daging kotok, daging kebo, terus naon deui? Daging sapi, daging domba nu dipencit, diolahkeun, disuguhkeun dagingna kanu muludan, maka eta daging kotok, daging kambing, daging sapi najisna sarua jeung najis babi. Naudzubillah min. Paneta geus pelecehan nu kitu. Lain ngajak diskusi eta ngajak ribut. Berarti geus ngahina kanu beuki mulut. Ceuk ulah kieu ente teu beuki cicing bae ulah ka ngaharamkeun. Tetep we jaga silaturahmi supaya Islam kuat, leres. Ngan ieu nu bahaya pikeun anak-anak urang kelanjutanana. Lamun teu dididik ti ayeuna akidahna teu diluruskeun, hati-hati 10 tahun, 20 tahun yang bakal datang anak kita di masa remaja, masa pemuda rek nyekel akidah anu mana ieu nu bahaya. Makana kudu diwaukeun ti ayeuna. Memang asep muludan di mana kitu ayana. Ieu ari peringatan mah geus aya. Ai peringatan teh sakadar macakeun tarikh Nabi, sakadar membacakan kelahiran Nabi, riwayat perjuangan Nabi, masa remaja Nabi. Eta geus aya tirituna henteu bid'ah. Mungkin yang jadi permasalahan, pertentangan, perbedaan pendapat dirayakeunana sabab di zaman Nabi can aya perayaan Maulid, make tenda, make panggung sound system, can aya. Logika sejarah bae atuh Nabi rek nyewa tenda ka mana harita can aya. Tapi macakeun tarikh kelahiranana, Nabi sering di depan para sahabat dan itu merupakan peringatan. Naon peringatan teh asep aya nu diinget-inget, sanu diinget-inget Kangjeng Nabi Muhammad. Jeung tina peringatan boga makna aya nu diingetan, sanu diingetan urang nu halaladir. Nah urang make kudu diingetan sabab urang baru masa sok jadi jelema pohoan, bener. Tahun kamari aya muludan di aya, kiai ngabahas naon? Tong kebel ngahuleng, poho kitu bae geus. Makana tahun ayeuna muludan deui sababna tahun kamari poho atuh tereh pinterna teh.
lumayan boga dalil goler bisa nyelap jelema anti muludan nanya di jalan, bu kamarana ngabring muludan begi keneh begi naon dalilna pohoan eta jawaban singkat padat nyeletuk enak atuh mata kurang kadieu ge pan rumah sapoho urang butuh ku peringat bisi mepohokeun ka Kangjeng Nabi sabab nu diperingati ku urang teh kelahiran manusia satu-satunya yang paling besar jasanya buat umat Islam. Atuh wajar satahun sakali diperingati dimuliakeun diagungkeun sabab orang butuh ku pengakuan Kangjeng Nabi hayang menang syafaatna di poe kiamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Ya jangwatan akidah cinta urang kudu semakin tebal. Amin. Cinta ka Nabi cinta. Neng, guys, tong ngobrol wae, ceng. Lamun aing ceramah nya ngeurepan ngobrol doang di paud wae ieu ceramah. Cicing percis indungna saya. Cicing. Ceng, liuk. Sit down, please. Nah, gitu nya. Guys, kadieu kain deuleu na kadieu. Look at me. You and me lookan. Kok pada deuleu gitu. Cinta ka Nabi cinta. Mun teu cinta moal ka dieu moal. Jujur. Dah cek nafsu mah mending di imah ieu teh. Memeh hilit memeh berangkat perang dina hate tadi ibu di imah. Dina hate naon? Nafsu jeung cinta. Cek nafsu mereka mana? Cinta ngajawab muludan. Nafsu ngahalangan isi hujan. Nyingsiunan. Cinta ngajawab sorry boga payung. Nafsu ngahalangan di jalana poe. Cinta ngajawab baterai geus dicas. Nafsu ngahalangan deui sinetron rame sinetron seru. Cinta kan jawab sinetron isukan aya keneh. Tapi jeung buludan tahun hareup cantang tuh umur aing nyampe. Meungpeung aya umur keneh tetap malam ini aku muludan. Hebat eta cinta. Benar teu? Nafsu ngahalangan deui. Ih lapar. Mending dahar di imah. Cinta ngajawab keun bae lapar oge. Sabab kuring ngadenge panitia ngejo. Atuh pirakun teu nyingseunang aing. Aya. Oh aya. Ya meyakinkan. Nafsu ngahalangan deui, tunduh mending sare di imah. Cinta ngajawab, keun bae tunuh oge, bari muludan, bari sare. Sabab kiai sering ngajelaskeun, saretna jelema nu ngaji tetap menang ganjaran. Mantak dalil eta dipapake bae ku saya eta. Saya teh tiap ngaji, molor bae. Keun bae bisa nu sare ulah dihudangkeun. Bahkan kula meresep lamun kula ceramah nu hadir kabeh sarare. Berarti kula balik teu kanyahoan eta. Nu penting panitia ulah sare eta nu penting. Bahaya. Trauma pernah terjadi. Aing ceramah 2 jam. Turun panitia molor kabeh. Itu aing balik lengoh teu babawaan. Atuh aing teh nyaho berkat aing di mana nundana. Awas panitia ulah sarare. Gara-gara cinta kan Nabi, mudah-mudahan cinta orang dibalas. Amin. Karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Ya iyalah, bukan hanya sekedar ungkapan I love you, tapi kita harapkan you love me. Hasilnya ya milu. Milu baik. Hayang memilu jeung Nabi hingga hayang memilu jeung Nabi asup surga hayang. Buktikan cintamu, karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Aing 2 poe ngapalkeun eta. Untung lancar aing katalar eta. Inilah bukti cinta sing dibales ku cintana Kangjeng Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan dari bukti cinta itu apa? Ada 3. Yang pertama, bukti cinta jauh terasa sedekat. Meskipun jauh, dohir kita belum pernah ketemu Nabi, tapi hati kita, batin kita selalu dekat. Alhamdulillah. Yang kedua, bukti cinta ada kamarana eta. Wih. Oh balik deh sana. Wis atuh kadari bae. Ribut aing teh. Bukti cinta nu kadua naon Asep? Bukti cinta nu kadua lama, terasa sebentar. So, tinggali budak nu bobogohan apel malam minggu ngobrol di jam 8 Isya nepi ka subuh. Bener asa sakedeung. Padahal eta geus ngalir jubur geus nyengsol ka ditu ka dieu eta deui. Coba praktekin karena ibadah lama terasa sebentar. Ngaji 2 jam betah
Itu gara-gara cinta. Yang ketiga, cinta banyak terasa sedikit. Lamun cinta ke Nabi, maaf, ketika panitia datang mau proposal mau payah imah, saat mereka nyumbang meludan, panitia kadir kemudian air rezeki mere 1 juta ke panitia buat meludan, terasa sedikit, pengen nambah lagi. Aya nu gitu. Aya nu gitu. Boro-boro nyumbang loba, neuleuh panitia liwat ge ngageblugeun panto. Ya jelema nutupin panto nitah ka anak tutupin panto tutupkeun. Kunaon sih mak? Itu panitia buludan di gudang pasti nyiaran dana. Cicing saya diharap lamun nanyakeun mak bejakeun keur kabaros. Geus mah pelit ngabohong deui. Kata budakna jadi satpam hareupeun panto kieu. Panitia datang, "Assalamualaikum, Ceng, mak aya." Ya budak leutik jujur teu bisa bohong. Cak mage keur kabaros. Panitia kaget, cek emak. Iraha Ceng? Bieu. Heeh. Kabarosna ka mana Ceng? Ke urang tanyakeun heula ka emak. Anakna ngagero di luar. "Ma, jeung panitia barosna di mana?" Inu narek nyamun teh jadi. Beri mahyun sumutna monyong. Inu udah keluar muka panto. Eta hulu budak di gedung. Tolol dia. Tuh bisa ngajaga rahasia sih. Cek panitia atuh Bu, rek nyumbang rek teu basa bodoh. Hade ku basa goreng ku basa Bu. Nyumbang aing nyumbang. Bisa dicap aing di dieu anti muludan. Tah, tulis. Umumkeun Jumaah tah 5.000. Astagfirullah. Yang dicekek logor saya tuh. Maaf panitia nyiaran dana wajar sabab lamun teu maka materi moal terjadi syariat bener teh? Maaf ayeuna eueuh nu gratis serba make duit makanya jujur urang mah di dunia hirup butuh doa duit bae neuleuh atuh leungeun aing kieu mah doa duit mah kieu mumun gaul tah. Urang butuh ajeng tapi itu komplit. Doa butuh duit. Ya iyalah antum jabit duit. Mau babit duit sakit. Antum jabit duit gesit. Eueuh gratis ce eueuh. Tapi kan ngahejeun mayar di WC umum. Sabaraha? Bener. Berarti aku jeung di Karawang. Harga ngising 2.000. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan. Mun ada kenaikan aing demo. Turunkan harga modal. Lucu. BBM naik, pertalit naik, bensin solar naik, wayahna harga modal maulah naik. Tetapkan saja di tap MPR, tetap harga modal 2.000. Mun naik aing demo ka istana. Aing nu mimpinna bari mau baligo gambar tai. Ih abet-abet. Kabayang. Kabeh baligo gambar tai. Demo naon nurunkeun harga modal. Aduh. Ripu aing mimpinna. Sieun babetan tai. Ih amit-amit. Bener eta 2.000? Heeh, maya. Pernah aing teu mayang di udah gunung jaga WC terminal Pandeglang WC umum keluar langsung gerokeun paning isin haji pelit. Astagfirullah ngeunah disebut haji pelit kunaon Kak bayar ji main indit wae. Oh pan itu nya sia di dinya sabaraha 2.000 ji 5.000 gerakeun kembalian. Oh receh di ngising deui. Daripada lapur 3.000 mending kan jero deh. 2.000 deui cerot-cerot ih geuleuh. Tinggal 1.000 lumayan 1.000 ge eueuh receh ji kana hitutkeun pret 1.000. Astagfirullahaladzim. Pemulangan ngising kana hitut. Jujur
jujur ieu mah dunya normal urang mah butuh duh jeung da kiai ge jelema ustad ge jelema lamun ustad boga santri sok menta ka santri-santrina udunan infaknya sebulan sekali sodako 30.000 paling loba 50.000 jang mantuan bayar listrik pikir ku indung bapak nasi santri wajar da listrik ge gratis kudu dibayar setrumna KPL sedeukeun kiai ngabiayana bingung gawe ge henteu digaji henteu sedeukeun kiaina pan pamajikanana royal da gaul di medsos yang ibu-ibu sosiality tekaur nulis status medsos batur tas anyar nyengsol sujud teuing pangaruh ayeuna mah HP teh nembokeun HP anyar kiai pamajikanana nyengsol ka belah dieu ceuk kiai eta siga aya remotan sungut sias nyengsol teu pada lugu teuing pangaruhan eta coba anakna beuki jajan jeung kiaina ahli hisab nyaho ahli hisab tukang ngerokok sohibul asbak heueuh CS asbak mantap kiai eta mah ka mana-mana nyiaran asbak heula sabab naon usul babarolong sarungna atuh rokok makana kudu pengertian da kiai ge jelema lain tong ngeret butuh duit eta mah mata kula jauh-jauh ti Cikampek ka dieu ye sorry daripada cicing di imah lihat wulu mikiran loba hulang-hulang hutang sok tahu mereka panggil jeung Aing Smith nah kain loba hutang nyaho ti mana aing loba hutang hulang-hulang mending indit ka dieu ka Cigudang sugan di dieu mah meunang doa astagfirullahaladzim ente bubar muludan ibu baralik marawa ilmu kula balik mawa amal amplop sing berkah rizkina orang diamin yang bakal ibadah tujuanan eta yang bakal ibadah ayo gara bereskeun akidah baru dak kurang sadayana waukeun kana hukum-hukum anu sok biasa kurang dilaksanakeun bahwa muludan kieu teh hukumna kumaha Sep memperingati maulidna manggis ayat itu na lain bid'ah mungkin yang dirayakeunana ye make tena make panggung make sound system di zaman Nabi can aya sabab anyar ayana sabab ada Nabi wafat Abu Bakar Siddiq wafat Umar bin Khattab tos aya Utsman bin Affan tos aya Ali bin Abi Thalib tos aya Sayyidina Hasan tos aya nu jelas sabab ada wafat Imam Nu'man bin Sabit Allah mayarham Imam Hanafi 150 Hijriah wafat Imam Malik 179 Hijriah wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah can aya perayaan muludan besar-besaran doang kieu urang ye iraha mulai ayatna dina tahun 488 Hijriah sabada perang salib kahiji non perang salib teh Islam di Baitul Muqaddas dibantai ku tentara Inggris datang ke Palestina eta tentara Inggris cirina mararake kongkorong salib ngarebut Baitul Muqaddas Islam eleh anu salamat Islam lalumpatan kabur ngungsi ke luar negeri anu ka Yaman, anu ka Mesir, anu ka Damsyik Syria, anu ka Irak, anu ka Iran setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun lemah Islam daya kebangkitan sama sekali ningali Islam lemah Baitul Muqaddas dikuasai ku Inggris muncullah pemikiran yang cerdas di salah seorang ulama ahli sufi lahir di Kupah adalah kota kecil di Irak Utara saha eta ulama jenenganana Al Imam Sirri As-Sitti muridna Imam Ahmad bin Hanbal kumaha pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal di carana jangan bangkitkan semangat jihad umat Islam kecuali Islam dikumpulkan di hiji tempat laju dibacakan sejarah perjuangan Nabi bikin ngabakar semangat umat Islam gitu. Jadi mimiti ngayakeun perayaan Maulid pertama kali tujuan nangan ukur hiji hayang ngarebut deui Baitul Muqaddas. Imam Siri bingung lamun ribuan Islam datang muludan ieu biayana ti mana mulailah Imam Siri memikirkan biaya sabab berita susah nyiaran biaya sabab biayana can kawin jeung Mang Dana biaya teh pamajikan Mang Dana teh salakina
Selama mengkol nu kumaing lah. Imam Siri inget, oh boga kawauhan raja beunghar di Irbil. Saeta raja ngaranna Abi Said Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Datanglah menghadap ke kerajaan non Syekh, kula boga acara bikin ngabangkitkeun Islam. Kumaha carana? Urang kumpulkeun Islam ondang di hiji tempat, ribuan Islam urang datangkeun, laju urang bacakeun sejarah tarikh kelahiran Nabi, urang ngayakeun peringatan Maulid Nabi, urang bacakeun sejarah perjuangan Nabi, bikin ngabakar semangat umat Islam. Cek eta raja cocok, jadikeun biaya nanti mana kula nu tanggung jawab. Ya hebat Raja Irbil pertama kali ngayakeun muludan mencit ontana 500 unta, mencit dombana 5.000 domba. Tetanggung Abi Said urang muludan cinta ka Nabi boro-boro nyumbang onta lagi eueuh aya kotok hiji digebahkeun sieun kapanggih ku panitia careup pelecehan eta jelema. Ya Allah ya Rabbana, iya hebatna keberadaan muludan pertama kali. Ribuan Islam pun datang, berhasillah Abi Said membakar semangat umat Islam pikeun ngarbut Baitul Muqaddas nyambung ke Damsyik. Damsyik ngayakeun perayaan muludan, nurutan Imam Sirri, nurutan Raja Irbil, bangkit Islam di Damsyik Syria, nyambung ke Mesir. Terakhir perayaan Maulid Nabi di Mesir diadakan di Mesir selama 7 hari 7 malam. Eta muludan 7 peuting. Acarana naon asep eta unggal peuting macakeun burdah, syair sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Sehingga dimunculkanlah di Mesir ulama-ulama ahli tarikh, ahli sholawat, ahli burdah muncul. Di antaranya adalah yang kitab karangannya sampai ke Indonesia, yaitu Syekh Ja'far Al-Barjanji. Aya Barjanji ka urang aya? Aya baheula mah urang keur leutik bari mushola reot doang bale rombeng, terus lantai ge eueuh keramik baheula macan air listrik, dicangan lentera cempor, bener teh? Naon sing lantaina baheula amben. Awi nu di belahan teh talupuh nu kitu nya. Meuni teas aing sujud teh kana amben. Da eueuh karpet baheula mah. Pernah pan keur salat maghrib, aing kesel guru aing imaman sujud kebal-kebal teuing. Juga teh tasbehna loba seorang kumis nyelap asup kana amben. Anu nyelap salembar pas dikait ngait diangkat atuh nu kadudut banget keur ose-osehan ngebengeh-bengeh amben awi da teuas. Aing teh tega nyurung kue aing teh buri ka hareup doang beureut ngebantuan kiai dibengehkeun ka awi amben karak leupas kumisna bari hudang bunga eta kiai. Allahu akbar. Nuhun jeng atuh nganuhunkeun aing ngajawab bari sujud sami-sami aing salat bisa musyawarah aing teh. Reon amben baheula mah panggung mushola tapi malam Jumaah rame. Aya nu marhaba, aya nu asrokol, kadenge asep kadenge da baheula ge aya speaker sompok geus gepeng eta speaker gantungkeun tanggal jambu. Setrumna lain listrik nu kieu lain aki mesti opat baheula ni. Mikna ge lain nu kieu baheula mah lain. Speaker salon nu buleun dibungkus ku lawon ku kain dibeungkeut ku karet. Mereka jibruk baseuh berbagai macam bejigong tertampung. Tapi di mushola rame bari sederhana. Ya Nabi salam alaika. Anu teu ayeuna saksian masjid pegede-gede mushola mewah-mewah harga miliaran malam Jumat susah nyiaran peserta asrokol. Bener masjidnya mewah miliaran nu marhaba tiluan metik kabeh tanpa gigi. Aki-aki tiluan trio kue-kue daripada sepi di masjid. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. CS-na manu diburi duaan batuk bae kabeh king vokalna. Ya Nabi salam. Aduh. Ieu nu ngarore anak ale dan bae alari. Karunya ya Allah. Imah baheula mah sederhana. Tina ruyuk bilik doang bale rombeng. Dicangan ku lentera mun malam Jumaah ngaliwat ti magrib nepi ka isya henteu sieun
imah beladi kadenge malam Jumat di maghrib tapi ka Isya keur maca hadiah puji. Imah beladi itu anu kadenge maca Yasin. Imah beladi itu maca tabarok. Imah beladi itu anu keur sholawat. Imah beladi malam Jumat anu keur zikir la ilaha illallah. Berkah imah sederhana tapi nu ngareosianana ibadah. Bener? Ayeuna kumaha kitu teh malam Jumat? Jawab. Malam Jumat ayeuna kitu teh. Imah pamewah-mewah, pacang-caang, pagede-gede. Malam Jumat di maghrib nepi ka Isya geus teu kadenge Yasin acan. Bener? Bener teh? Geus leungit ka berkah. Nu kadena salat jurig bae nama. Di sore nepi ka isuk 15 itu blang. Bakung ting imah belah itu musik RCTI Idol di maghrib nepi ka isuk akina mamaksakeun di kamar eling la ilaha illallah incuna nyetel TV musik akina di kamar asyaku genah ya dia. Mungkin yakina baheula mantan anggota OI. Imah belah itu lain deui akademi mendekat denge di maghrib nepi ka peuting. Tuh apa ya latihan eta? Kayak mesti tegenah nu datang ka imah lain malaikat rahmat juhid dararatang. Sehingga tuh gara ondang deh malaikat rahmat soal berkah di kampung di imah orang terutama insya Allah. Begitu beres diayakan meludan gebiar masyarakat Timur Tengah, bergabunglah kembali umat Islam, membuat kekuatan pasukan ribuan umat Islam dihijikan di bawah komando salah seorang panglima keturunan darah Urdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Digiring kabeh ke Palestina ku Salahuddin umat Islam mampu mengusir kembali tentara Inggris dan bisa merebut kembali Baitul Muqaddas. Alhamdulillah eta teh hasil tina perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kan tetep bid'ah hasil perayaan anak uti Nabi leres tapi bid'ah na kategori mahmudah. Naon bid'ah mahmudah? Kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu eueuh ti Nabi tapi henteu bertentangan jeung Quran, henteu bertentangan jeung hadis, eta disebutna bid'ah terpuji. Sabab eusina muludan aya dina surah Al-A'raf. Jadi tidak bertentangan dengan Quran. Cikuringnya tadi aya teu beuki mah teu beuki bae ulah wakang ngabid'ah. Bukan dijawab ku si Parel gini. Maulid itu kodi bid'ah, salah-salahkan kau itu saja. Kau katakan aku tidak, ya sekuatmu menuduh itu. Ku berharap kalian mengerti, di hati kami hanya baginda. Ayah naon? Ayah Kangjeng dina hati urang. Amin. Sing kuat dia cinta urang. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Jadi hiji tugas Kang Jara diutus ke alam dunia bikin ngabereskeun akidah, bikin ngabereskeun kekuatan iman. Dirawaukeun budak teh ayeuna ka Kangjeng Nabi, dirawaukeun barudak ka para ulama-ulama Allah supaya hidupna teu jauh ti jalma-jalma anu saroleh. Sabab khawatir ku kaayaan zaman ayeuna Pak, maaf teguran demi teguran geus bijil di mana-mana. Banten geus digoyah di kamari aya gempa bumi, ayeuna Sukabumi aya di gempa bumi. Pojok jeung pojok we ku Allah teu disakaliguskeun ye Indonesia diajurkeun. Naon sababna?
lain teu mampuheun Allah ngalingitkeun Indonesia. Allah mampu ngan di Indonesia masih kana aya bentengna. Saha bentengna? Tuh masih kana aya bapak-bapak di masjid di maghrib nepi ka isya wiridan dzikir ka Allah. Tuh masih kana aya kiai dari ka mana-mana ka majelis taklim mawa kitab ngajar umat Islam supaya beres salatna fikih ibadahna. Tuh masih kana aya santri anu istiqomah diuk di pasantren. Tuh masih aya jelema sugih daek dermawan ngalmuliakeun menyantuni yatim jeung fakir miskin. Lamun geus eueuh nu kararitu ajur ya Indonesia. Leres khawatir gunung sing meledak, tsunami bisa terjadi, longsor di mana-mana. Leres nu bingung ebit ge ade bingung cek ebit ge ade kenapa terjadi musibah di mana-mana. Disampaikan kabarnya kepada karang, kepada ombak, kepada laut, sampai kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Akhirnya ebit termenung dan menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ho 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 ho. Atuh kudu dibawa tanah ho. Teu dibawa teu ngeunah. Ho 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 ho. Iseng ebit nanya jukut rek sanu ngajawab. Tapi kan bahasana filosofi, filsafat. Jukut katiup angin goyang pucukna akarna kuat nancep kana taneuh. Eta teh gambaran kiai ustad ahli zikir nu pamadegan ibadahna kuat, sekali zikir goyang pucukna. La ilaha illallah, bagaikan rumput yang bergoyang. Can manggihan kiai zikir goyang tengah-tengah. Nah illallah. Eta mah kiai can divaksin. Goyang tanyakeun ka jalma ahli zikir. Yai, ya musibah di mana-mana terjadi gara-gara saha? Cek kiai ulah aneh ceng. Geus beritana ayat di baheula 1400 tahun yang silam. Di mana beritana? Na Quran. Coba telok maca. Katinggalin berita sia. Ternyata eta bencana datang, musibah bencana datang teh gara-gara ulah-ulah tangan manusia itu sendiri. Gara-gara kalakuan jelema-jelema keneh anu ngondangna. Anu ngagerakeun nama Allah ya alam teh. Gempa terjadi Allah yang menggerakkan, gunung meletus Allah yang menggerakkan, tsunami terjadi Allah yang menggerakkan. Tapi semua terjadi aya nu ngondang. Saha nu ngondangna? Perilaku jalma-jalma anu geus pararoho ka Gusti, kalakuan jalma-jalma anu geus sombong ka Gusti Allah. Eta nu ngondangna. Loba jalma sombong ka Gusti Allah kumaha Asep? Jalma sombong ka Gusti Allah dielingan ku kiai ku ustad lain narima, kalah balikna musuhan. Masing-masing tad kalau mau dielingan teh itu ngabalikeun. Teh dosa ke moal ngarugikeun batur ieu. Cek sa teu ngarugikeun batur. Maaf, datang mah bencana kabeh ka bagian rugi, bener teh? Can aya banjir musyawarah can pernah. Sugan cek banjir belok imah ustad lewat liwat tuh bisa. Imah ustad dileungit ke bawah banjir. Untung ustad salamet naik tangkal kalapa pakai kolor tau ustad samping nanti heula ke bawah banjir. Untung kolor paguh. Coba lamun jeung kolorna ke bawah. Rek hiber ka mana tapi ieu kan ribu eta. Ai datang mah teguran geuning kabeh kabage. Ayo dielingan ku ustad masing-masing tad doang butuh baik ku ustad. Butuh tuh ku ustad. Jawab butuh teh. Udah aya nu pae mah ustad tuh di siaran bener teh. Nu ngamandian mayit ustad, nu ngabungkus mayit, nu ngadoakeun, nu nyoratan, nu ngagotong. Astagfirullah. Bisa sih. Ustad kita ngagotong kok. Nu digotong. Astagfirullah. Lah kitu sia. Nu ngagali kubur, nu dikubur hasewani hasan. Awal. Tu ustad mau teh heula sana nguruskeun mayit salaki sia. Ustad ulah ka maot, karakter ge ripu sarerea. Coba anu maot. Oh nu bisa nguruskeun mayit, aku mayit teh lalap-lalap ka ulah.
Lamun anak nasugi daripada bangke abah bau nu ngamandian taikeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam sekalian sesehuluhna giles butuh ku kiai butuh ku kiai orang teh butuh matak doakeun para ulama para kiai para asatid sing diparanjangkeun umurna sing dibarokahkeun rezekina ya Allah ya Rabbana butuh kula mah teh hariwang teh ari geus pejabat eureun loba gantina bener teh kamu artis mengabri gantina bener teh tapi muadzin imam khatib para ustad para ulama para kiai susah nyiaran gantina sekali nu adang subuh metik deui ulah lain karunya abah-abah geus kolot untung geus beak tinggal gugusi kan pangaruh lagu jadi leungit makhraj jadi ajur ngagerung adan juga mesin diesel nanyak apa itu mimiti ngahudangkeun belah bitu metik astagfirullah molor mikeun mebes bae kumarek udang aing leuleus eta tembalan belah ditu mangga ka para wargi udang sakedap deui subuh beurang kacarai sakedap deui subuh ari geus dicarai mare sarare deui geus bae aki-aki napikeun atuh batur geus udang teh tasare nya sarare deui akhirna mah di masjid opatan we aki-aki kokol bedug pasaran 4 sekawan Aib mejeuna budak moral tampil komo aya santri mah pan dicek dites dilatih qiraatna pan dina agama teh aya seni dan agama tanpa seni sepi betul sok adan tanpa seni ripuh jawara karak eling can dilatih geus adang subuh sora heuras deui Allahu akbar Allahu akbar jelema hararudak lin rek salat marawa golok ka masjid ieu anu adalah enak bae teu bari hayya ala shalah masyaallah dikepung subuh-subuh eta masjid gara-gara jawara adan teu make sen makana penting aya seni Allahu akbar Allahu akbar nurutan gaya Mekah aya di nu adan kieu Allahu akbar Allahu akbar Candasari engke ngaliwat tadi aya di nu kieu Allahu akbar Allahu akbar kadu merak enakeun bake aya seni aya di nu adan kieu Allahu akbar Allahu akbar cibudang tuh pamajikan molototan berarti nu sok adan subuh gitu salakina itu ada perubahan timbul aya hasil naon hasilna anak budanya tampil bangkit hijang ngalanjutkeun dia perjuangan agama amin ya Allah ya Rabbah dan benar salata kudu dibereskeun heula akidahna wauhkeun eta budak ka Allah wauhkeun barudak ka Kangjeng Nabi jangan bereskeun akidah keimanan barudak supaya jadi kuat lamun keimanana akidahna teu diuruskeun teu dibereskeun teu dididik jauh tina pelajaran tauhid hati-hati pangaruhna akhlak barudak ajur di zaman ayeuna maaf ku zaman era goblogisasi ayeuna loba kolot nyeri hate ku anak bener beda jeung baheula barudak sieun ku indung bapa ayeuna mah tibalik indung bapa nu sieun ku anak baheula nitah anak nyai ka dieu nok ka dieu nok kawarung gerakannya pabelikeun sambal cabe tomat marek nyambel indit teu loba tatanya budak baheula mah dititah
Ceng kan ceng pambalikeun bako daun kaung jeung pahpirna baheula mah bako pahpir baparek ngarokok indit budak ka warung sok nitah budak ayeuna mantak nyeri hate bapak nage gerewekan ceng balikeun rokok Samsung birakeun ka warung abah yang ngarokok malah ngagerung-gerung motor hareupeun bapana gane ka warung Malik Molotov jauh teuing bah ka warungna rek ulin ka Pandeglang barudak dina motor bareng senungguan di jalan bisi ketinggalin ku barudak bah sorry bah nitah nu sejen ya bahnya sorry bah ngalios bapana Molotov cek bapana nyaho ke mana cekek ti orok we ih bahasa akhlak sopan santun geus eueuh budak ka indung bapak loba kolot nyeri hate ayeuna bah larek kaliwatan indung bapak dodongkoan mah bah geser diukna ku larek kaliwat bisi kadupak anak kurang gitu teh ngaliwat ayeuna gitu teh induna jajalaneun pura-pura teu neuleuh budak mah man sere bener kalanjak teh induna nyungsep anak juri jiwana eta bapana ngagoler di tengah imah di lengkahan budakna lucak sia buat julung ngalih kagok nincak beuheung bapana ngec geus nincak beuheung bapana Molotov ka bapana bokap sih bokap penyambung sia nya tujeng teri datang induna ih nyokap datang nimina nyokep tarajo lakina ho nyakop loba kolot nyeri hate ku anak ceng kasep bager neng gelis dina hiji waktu anjeun neng bager gelis ceng kasep dirizkian ku Allah jadi pengusaha sukses jadi pengusaha hebat maaf kumpulkeun harta anjeun sadunya buat mayar jasa indung jeung bapak moal kabayar bahkan dengekeun ku ibu ku bapak lamun urang rumah sabaheula loba dosa ka indung bapak ayeuna indung bapak geus eueuh bisi keur hirupna indung bapak teu ridho ka urang maaf nabi di akhirat moal mere syafaah ka umatna sok salajan eta umatna rajin salat fardu sunat tinggal-tinggalin haji umroh tiap tahun moal dibere syafaah gara-gara eta jelema tukang ibadah tapi di duniana rajin nganjerikeun hate indung jeung bapak al-aqu liwalidayhi jelema nu sok nganjerikeun hate indung bapak moal meunang syafaah kana digiekeun mah kos heueuh mikir inget dosa ka indung bapak bu boga dosa ka indung bapak sing ridhoane ka urang amin sieun teu dibere syafaat sok ek dibayar kumaha jasa indung bapak hebat perjuangan indung komo ku lahirna nabi teu geuning ngangkat derajat awewe nabi can diutus awewe hargaan eueuh sadina Umar masuk cirik lamun inget masa lalu mau di Mekah itu ngajuru ibu-ibu ditanya orangna lalaki awewe awewe dikubur hirup-hirup bayi awewe dianggap mahina eueuh hargaan tapi ketika lahir Rasulullah SAW diutus ku Allah derajat awewe diangkat bahkan sampai 3 tingkat derajat ibu di atas bapak dengekeun bapak-bapak ulah coba-coba ngahina ke pamajikan muliakan sabab awewe boga jasa teu bisa dibayar ku salaki bener ibu boga jasa teu bisa dibayar ku anak bener ibu wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung renah lagi kita mun anak 20 aing bulak balik ka lagu di dieu menyusui mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu leres mana jasa indung teu bisa dibayar ku anak mana jasa pemajikan teu bisa dibayar ku salaki ibu jenjang menuju kehamilan ibu sok rutin tiap bulan sabulan sakali micinan getih kotor bener naon disebutna eta head bahasa nasionalna naon men bahasa Sundana naon kotoran bahasa Jawarana naon brewok utak getih gitu lagi
Wah udah gitu. Botak jadi merana. Cenah bejana lamun ibu geremen sok anu nyeri awak nyeri suku bener ya teh. Salaki ngarasakeun teu? Saya teh mah hayang terima bersih bae. Cek ibu atuh Allah teu adil nu men awewe justru adil ketika ibu men aya ibadah mahdoh diliburkeun. Allahu akbar Allahu akbar. Adzan lohor ibu mah molor. Bablas ketika maghrib teu hudang-hudang. Cek salakina dosa sia teu salat-salat. Sorry Kak. Men. Ngeunah eta ngajawabna. Ramadan batur malapar leuleus ibu di kamar caca muhilan benya tuh salakin asup ka kamar bengong kaget sia kanyahuan teu puasa dosa sia sorry Kak men kakak teu percaya deuleu teu jang bukti sok kaya ibu teu bisa mayar teu bisa adil Allah bahkan bijaksana ibu anu men lamun lalaki men hese penanggulangan anak ibu men lumpat ke toko aya dibeli softtek ganjelman teu kabeli softtek lumpat ke dapur lap kompor jejelkeun ibu mah gampang coba salamun lalaki men ripuh kemana nyiaran softtek lalaki eueuh softtek na peraku lalaki men dibuntel ku anduk Gedean. hebat ibu mah men dua jasa ibu tuh bisa bayar ku salaki jasa ibu tuh bisa bayar ku anak hamil seberapa bulan keur nyiram negeri ripuh ibu bener pan anu nyiram aneh-aneh kahayangna puguh lain cenah bener nu nyari dia masuk aneh-aneh kahayangna salaki nu geus mere sangu teh dahar ame eta naga tah akan geus beli daging kotok mung jeung eta jeung rendang mung sate ayam mung anjis dina otak tuh sanguna bungkul bae ka nah atuh dahar atuh nya hayang dicocolkeun sanguna kana naon sok kana kata-kana rendang lain naon na tarang kiai astagfirullah nu nyiram hayang nyocol tarang kiai sok saha kiai nu ridho dicocol tarang salakina wani datang ka kiai teuing si ridho pemajikan nyiram hayang nyocol kejo kena tarang kumaha ceuk kiai mame sia nyocol aing nu nyocol sia heula leceh aneh keur nyiram ripuh komo geus gede beuteung ibu 7, 8 bulan doang mah mau drum band ka mana-mana lain yang serikeun kanyataanna ibu nu ngarasakeun bener sare giguling gasan teh jojong salaki mah kerek gegrek ibu mah ipoh yang ngigir bae pegel asa teplok nang kuban sieun mejret nang kalak bae curiga sieun anu naik deui sabab gigireun nu malor aya pendaki gunung kasiksa karunya hamil naon deui Asep ngalahir ripuh eta bae masyaallah nyawa tarohanana ngajuru teh mata kayak peneliti di dunia siapa manusia yang paling berani di dunia cuma satu siapa ibu-ibu berani ibu-ibu paling berani buktina naon ibu-ibu berani menghadapi kematian deui jelema nu paling waniang yang hareupan paeh iwati ibu-ibu sok ibu boga anak 4 berarti geus 4 kali yang hareupan mati betul setiap melahirkan seorang anak maka ratusan ribu urat saraf kecil putus maka taruhanan nyawa makanya disebut pemberani ibu-ibu sabab buktina eueuh nu kapok ada nu hiji karak ngorondang indung geus utah deui salaki ngarasakeun teu ibu mah di kamar jeung bidan ngaheujeun kan salaki mah di luar jalan-jalan menyotan jinggo bari wiridan lalaki awewe bidan ngagoak aya salakina mohon bu bidan bantuan pamajikan saya geus eueuh tanaga kudu budak geus tong totrek bijil karak nyampeurkeun nyai sabar nyeri ka sabar nyai sabar ieu kakak digigit ayo semangat heujeun kan beak tanaga kak jeung kakak bareng sok ame aya tanaga baru ayo 1 2 3 ayo ayo kan salakina ti heula ngajuru bidan kaget di orok bauna orok mate koneng ih amit
modal setan ribu geus bisa ngalawan bener. Makanya hebat ibu, masya Allah 3 tingkat derajat di atas bapak. Tapi kula nanya, ibu di akhirat hayang ka surga, hayang ka neraka? Jawab sing kompak. Hayang ka surga. Maaf, Allah jeung Rasulullah geus nitipkeun kunci pantos surga buat ibu. Aya dina leungeun salaki. Hayang ka surga hayang. Geura pentak kuncina aya dina leungeun salaki. Kumaha mentan Asep? Hiji senengkeun hate salaki ku bahasa. Ulah cere, ulah popolot, jaga lisan ku bahasa rendah, ku ucapan ulah ngaluarkeun fitnah ka salaki. Kumaha aya nu sok ngagoreng salaki? Jujur Rasul cicing heula le aya nu teu mah teu bae cicing. Ketika Rasulullah mi'raj maaf ditinggalikeun kana pantos surga, dina pantos surga aya kaligrafi ngancam. Ancamanana naon? Awewe anu pernah boga jasa ka salaki sok barang bere ka salaki terus diomong-omongkeun deui ka batur maotna teh kaburu menta ridho ka salaki, maka letahna bijil tina punduk, ujung letahna sampai kena dasar neraka jahanam. Hei, wewe, bisi. Sok nyeletuk babarengan di warung di majelis sekombong jeung CS na lah ece lamun teu kulan digawe masalah kingol bisa ngaroko-roko acam. Emang salaki kula geus 4 tahun nganggur. Di kamar geuning make baju alus, calana alus, ece duit kula. Kamari geuning ngaroko, ih kula nu meuli, kula nu meulikeun. Awas, balik ti dieu menta ridho ka salaki. Diuk salaki na kursi ece nyuksruk menta hampura bari nangis nyuksruk nyungsep di luhureun ping-ping salaki ngan ulah luhur teuing mobil liwat heula sok geus buka dede ka dede ningalina ka dede datang balik meludan datang ka imah ka diuk heula aya naon Aisyah dikumahakeun ku si Aisyah Mubarok. Aya naon? Kagak diuk. Aing geus diuk ieu. Ibu nyuksruk kana luhur ping-ping salaki, ngan memeh nyuksruk deuleuan heula mana jarak aman. Oh ieu. Ulah asal nyungsep bae. Mewek teu jadi we. Tarang ti dagor kana palu. Aya naon sia? Si Aisyah Mubarok. Kunaon? Ceramahna serem kumaha aya awewe disiksa tungtung letahna tina punduk ujungna nepi ka dadasan neraka. Awewe nu kumaha anu boga jasa ka salaki sok diomong-omongkeun ka batur saha eta teh saha batur atai batur si anu mewek. Jujur, daripada didudut ku malaikat mending dudut ku kakak daripada kula disiksa. Kaula kak sok ngomong-ngomong jasa kula ka kakak diomongkeun ka batur menta ridona daripada dudut letah ku malaikat mending ayeuna letah kula didudut ku kakak kula ridho. Hah ngan ngadahar jengkol heula salaki teh jadi ngadudutna sabab salakina gelepek pingsan. Awas bu, hati-hati. Di satu sisi ibu punya kelebihan, tapi ingat tentu di akhirat hayang menang surga Allah, maka kuncina aya dina leungeun salaki. Hiji, senangkeun salaki ku bahasa, nu kadua senangkeun salaki ku tingkah laku, nu katilu senangkeun salaki ku penampilan. Sabab penampilan kegelisan ibu geus keluarga lain jang batur, tapi jang salah salaki. Nu kadua, mana asap tugas Rasulullah SAW? Penting deui. Encan-encan kori hiji deui kapentingan teuing karunya sawieu pinuh teuing tuh kori na tadi mun 5. Jadi kula gegerbegan ceramah penting teuing teh asa teu puguh asa teu nyantai gitu.
coba di burian kula pan neng nanti ada can tampil kepentingan ting awatos pulang na jauh makanya kemah tong padeting maksudnya ya kori dua lah supaya jam mau balik loba waktu di sore kene jeung kanu hadirna i sore kene mah henteu mikir hayang balik pan enggeus kieu mah lain mata ka aing tapi pikiran kana pantoi mah kieu jujur bae jujur aing daripada alif beda ya kicip-kicip mencurigaation awasnya isi jadi pelajaran aja orang emang hayang gebiar tapi waktunya diatur ulah sampai ke malam ting karunya kalau tebing gitu ya untungnya cuaca nah halodo alhamdulillah ya lamun hujan atuh terus ada reueuh di dieu teh siga runu tuh hanya harapan hujan bagaimana coba bagaimana diatur strategina gitu mudah-mudahan sing berkah sadayana amin jadi tugas nu kadua Rasulullah pikeun ngabereskeun ilmu agama maka bereskeun sabada buludan barudak tina ilmu agamana ngandalkeun nilai dunia mungkul moal jadi jaminan budak sukses dunia akhirat moal bisa jadi jaminan nyukseskeun ilmu bapana di dunia jeung di akhirat tapi nu bisa ngajamin anak bisa nyukseskeun ilmu bapa dunia akhirat ditanamkeun ka budak ti leutik ilmu agama ilmu ibadah lamun urang rumah satu bisa ngadidikna maka anterkeun para ulama para kiai asupkeun ke pesantren supaya barisa kana ilmu ibadah nu katilu naon tugas Rasulullah pikeun ngabereskeun rumah tangga diatur ku cara-cara Islam hukum-hukum Islam syariat Islam anu kudu dipigawe dina rumah tangga umat Islam saling pengertian antara suami istri saling memberi dan saling menerima daripada kekurangan memberikan kelebihan insya Allah rumah tangga urang sakinah mawadah warahmah kulawa kabubar lamun neng ngaji nadia teu acan tampil nya kula ge moal kabalik lebih beres bari tutup doa engke ku kiai di dieu nembe bubar sabatos ka qariah internasional neng Nadia Hawasi kalesan anjeunna putri almarhum almarhum Kiai Haji Hawashi eta guru kula sarua bahkan kula geus dianggap adina ku almarhum masyaallah anjeulna ahlul Quran sing dijadikan ahli surga Allah atau urang dia anak-anak urang ya mudah-mudahan sing loba nu jadi qari'ah jadi ahlul Quran amin bisa nyafaatan indung bapana dunia akhirat sakitu bae hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh